Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepang dari sarang simkuring di channel perguruan silat Garuda Raya. Mudah-mudahan kurang sedaya kenging panang toyungan Allah Subhanahu wa taala dimudahkan urusan urang, sareng dicukupkeun segala kebutuhan urang. Amin. Dina dinten ieu simkuring kasumpingan Abah Dulapi anu kawitna di Rawayan ari jinak nama di daerah Cilaban bade naroskeun masalah urusan kembang sereh, kembang sereh kan anu menang kamari. Memang simkuring oge waktu istilahna nyandak eta kembang sereh teu disangka-sangka anu saumur-umur kakara kemangihan eta kembang sereh. Simkuring eta mantos ngalongok anu kurang sehat. Pas balikeunana simkuring ningali aya kembang sereh di pojokan imah warga, tapi simkuring disuhunkeun kanu gadugna nyaeta urang regensi. Amin. Da kieu Abah Dulapi ai masalah urusan kembang sereh memang cek batur mah kitu istilahna khasiatna seperti sereh kan seungit gitu dicekal usaha bae pasti seungit Benar. da ieu kembang serehna dulu tah anu menang kamari tah ieu asli serehna sereh sayur. Sereh sayur. Ngan ieu hayang nyaho khasiatna kana naon maksudna? Gitu maksudna. Insyaallah mudah-mudahan simkuring bade di bedakeun gitu nya masalah urusan khasiat nama. Gitu. Ieu asli bener-bener asli ieu asli kembang sereh ieu asli. Bener asli. Ayo masalah khasiat mah cek ukuran ieu mah eta mah kan urusan Allah. Segala-galana ciptaan Allah eta mah urang Allah kadar tukang lantaran doang. Ayo cek batur mah cek batur ieu mah nya. Cek batur mah cenah istilahna kana dagang. Istilahna kana kapangkatan, kana mahabah. Istilahna main nama kana karamean gitu kan istilahna. Oh gitu. Eta mah ala kadar tukang lantarannya. Jadi urang-urang percaya teuing ke bidang anu barang nu kararieu. Benar. Lamun urang hayang rame karena usaha hayang percaya ku batur tetapi urang hayang istilahna cepat boga duit tuh cek nanta. Iya. Maca bae maca salawat bae minta ka Gusti Allah. Gitu. Anu kudu nama. Ayo kieu mah sebenarnya mah ai batur mah sering ai simkuring mah emang kakarak manggihan ieu. Terus kieu andai simkuring mah kurang ngayakin teu ka bener-bener nu sekarang itu ngan ieu mah ala kadarnya ringan ka dulur-dulur ala sok percaya kan barang nu kararitu nya. Ngan ieu mah ku hayang. Jadi aya menurut batur mah cenah eta khasiatna ieu kembang sereh eta kan sekalitu Abah Dulapi kana asihan, kana dagang gitu istilahna kana kapangkatan. Ega sampikeun kajagoan mah kagagahan teu aya rupana. Mun ngadieuna kan ieu mah seungit. Ngan hayang we. Heeh, eta Abah Dulapi. Jadi urang hayang nyawa kitu. Tapi ulah percaya teh kan perkara ieu nya. Urang boh jarah boh ka mana bae urang ulah minta ka kuburan, ulah minta ka keramat-keramat. Naon tujuanna? Mending urang di imah zikiran, baca sholawat, baca istighfar, urang eta munajat ka Gusti Allah, ulah minta ka keramat-keramat. Ai ka keramat di kuburan urang ala kadar padorotan doang nya. Tawasulan kan aya di dinya. Ngan lantaran dipalangkeun be. Heeh. Gitu. Mun kawasan. Jadi aya khasiat nama itu Abah Dulapi cek batur ieu mah nya. Jadi mah can pernah nyobaan gitu kan istilahna lamun cenah ku simkuring dibedakeun. Kana anu eta urang termasukna sok nyanyahoanan. Ngan kulantaran ieu barang hasilna keur kituna barang ieu teh gitu. Nah, gitu. Alam memang alam. Ngan ieu mah jarang manggihna, jarang ayana. Benar ari ieu ge can pernah manggihan Abah Dulapi. Ari batur mah ieu sok dikana dompetkeun ieu. Pakai jimat. Pake jimat. Itu nang di warung gitu. Batur gitu ge nya. Anu ngayakinkeun kan kos kieu ieu. Tam tergantung keyakinanna na simkuring mah nasehatan doang. Daripada urang butuhkeun kos kieu mah urang mending isina maca shalawat bae istighfar. Kitu nya eta lebih bagusna mah. Jadi simkuring ge kakarak manggihan kembang sereh bae. Ieu kakarak. Ieu.
Ieu mah asli moal kudu ngabobodo, gasang naon urang ngabobodo batu ujungna. Benar. Lamun urang ngabobodo batu sarua jeung ngabobodo awak urang pribadi. Da kitu sanang anjing. Ieu mah asli yakin ieu mah. Mutlak mah kembang sere. Aing mah sada hasiatna kurang teu nyaho, ngan ieu mah karak cenah jeung beja doang. Yang hasiatna perkara itu. Itu doang. Karena istilahna karamean kan asihan gitu kan ya, istilahna kan kapangkalkan cek batur ieu nya. Itu sebenarnya. Mun kula hanya hobe. Tah sakitu bae badodaki sudah musimkeun kula percaya teh kan bidang radio nya. Benar-benar kumaha bae budak. Tang sakitu bae dulu kisim keuring. Bahwa bae bidaya kelapakan sim keuring hiji hampura. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.